Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadia balad dongeng Ki Agus Jago di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalayan diwuwuh ku qobul anu maha agung, dibarengan ku pangijabah anu maha kawasa. Diiring ku kadeudeuh kanyaah Gusti anu maha suci, urang ayeuna dugi kadangat ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana, nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita Nyi Klet bagian anu ka 28 nanya pamiarsa. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Kang Rudiansah ti Palihan Leles Garut. Kangge Kang Rudiansah ngahaturkeun rewuh laksa ketik kabingahan, rehna parantos ngintunkeun naskah sakaligus ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina kandaga dongeng Ki Agus Jago ieu. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe kantun subscribe heula, ngarah langkung pogot sareng langkung sumanget deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Nging hilap di like di komennya anu saseueur-seueurna. Lainna naon, mamang masok bingah kitunya upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Atuh ngarah teu nyangkolong tingkana waktos sumangga ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng Nyi Klet bagian anu ka 28. Kumaha salajengna sor cikopina betot simbutna pagan heula tali kolorna bisi morosot merezel morozol uzel-uzelan di tengah jalan. Tumpak dung dung das. Eta teh sapertos Bu Intan. Laras kitu eta teh Bu Intan, ceuk Mang Oleh. Bu Intan ngareret kanu tiluan jeung kanu opatan pok ngawalon. Mohon ieu abdi Mang Oleh, ieu teh bade ngajemput pun anak, namun geuning teh nu ngawalon ti lebet bumi. Padahal tadi manalika abdi barang jol ka dieu kakuping keneh anu pating gerendang di lebat bumi. Ayeuna jadi jarempling Mang Oleh. Uluh, kutan Bu Intan. Oh, mohon kutan teh kita tadi Bu Intan aya di dieu. Mohon Mang, rada tadian abdi teh mani cangkeul ngantosan anu mukakeun panto. Padahal tadi teh di lebat bumi sada aya anu ngagarandang ngobrol. Oh, nyakeun atuh ku mamang urang calukan anu gaduh bumina manawi teu acan karolem. Punten. Tos kulem teu acan Bu Inayah. Ye aya tamu ye. Bu Intan cenah bade nyusulan ceprehan. Anu di jero imah harita teh memang ngadon ngaharep-hep tacan nembalan. Lantaran bisi lain Bu Intan anu uluk salam teh. Tapi sanggeus ngadenge di luar aya warga ronda galecok ngaromong nyabit-nyabit ngaran Bu Intan. Kanjang harita Bu Inayah katut ceprehan. Narembalan meh bareng bari muru panto hareup. Mohon punten
abdi luar antos nasa kedapnya. Ibu, ieu rehan Bu. Bu Intan langsung ngagorowok atau barang ngadenge teh jero imah aya sora nu nembalan teh. Komo anakna nu nembalanana lain deui bungahna. Eueuh, rehan. Yap ka dieu cu, ieu ibu ka dieu rehan. Kudu trap panto dibuka. Barang brai, bre. Bu Intan tembong keur ngajanteng dina teras. Dibarengan ku warga anu ngaronda. Atuh harita berangbeng ceprehan lumpat ngagabrug. Ibu, tos di mana atuh ibu teh? Mana bapak Bu? Kependak teh Bu? Bu Intan gancang ngarangkul awak jang rehan. Bari nyarita dumareuda. Hampura ibu kasep. Teu aya geuning bapak teh teu kapendak. Oh, teu kenging angkat deui nya Bu. Rehan keung sareng sedih daya ibu. Moal kasep moal. Ibu janji moal ka mana deui. Moal ninggalkeun hidup hampura ibunya. Red, Bu Intan ngareret ka Bu Inayah anu tembong ngembang ku Cipanon kagagas ku kaayaan. Bu Inayah, hatur nuhun pisannya. Tos kersa maparinan waktos kangge nyambat pun anak. Kumaha carana abdi ngawales kasayan ibu. Ih, teu sawios-wios Bu Intan. Sareng saha deui urang teh kada silih tulungan teh. Apanan jeung batur salembur, lain kitu Mang Oleh. Cek Bu Inayah bari ngareret ka Mang Oleh. Anu direret gancang unggek bari ngawalon. Sumun, leres pisan kitu manawi Bu Intan. Urang sadaya salaku warga desa Mekarjaya. Wajib pisan silih bantu jeung silih sumangetan. Meh sadaya warga Pilemburan langsung ngaraos ngarah non ieu. Meh sadaya warga Pilemburan langsung ngaraos melangku kayan ibu. Kalih ceprehan, pamit ceprehan teu aya nu nyambat, kena bisi ngadon nekat lunta nyusul indungna Bu. Tah, leres. Kitu pisan. Nya anu dicaroskeun ku Mang Oleh leres. Margi nembe pisan ceprehan teh merdi. Hoyong lunta cenah nyusul ibu. Tangtos we ku abdi teh dihulag teu diwidian Bu Intan. Tuh, komo kitu mah atuh. Untung we Bu Intan kabujeng dongkap. Pamintu Bu, ceprehan bisa-bisa nekat. Kaburingakeun lembur Bu Intan. Si Poleng kadenge harita nemrong ilu ngomong. Oh, sanes dupi Bu Intan geuning tos mulih ayeuna. Pak RW leres tai laratanana Bu Intan. Kantos mendak teu sareng warga lembur anu saja ngajorag musuh. Da warga lembur seueur anu ngagabungkeun diri pikeun ngahijikeun kakuatan mangsa ngajorag nyikelet Bu Intan. Bu Intan ngareret ka si Poleng bari gideg terus ngawalon. Henteu Jang Poleng. Lebeng teu manggihan nu jadi salaki ibu teh. Teu panggih deui jeung anu rek ngajorag ka nyikelet oge. Ngan tadi ibu geus apal nampi beja ti Mang Jaja warga lembur ngajorag nyikelet cenah. Jang Ucup bet teu hade meureunna jempe wae manehna ngilu nyarita. Tah, dupi ibu pangna enggal mulih deui kumaha kawitna Bu? Panjang caritana mah Jang Ucup. Kieu yeuh pangna ibu bisa mulang deui teh. Geus kitu mah terekdek we. Bu Intan ngaguar carita pangalamanana. Timimiti mah ninggalkeun lembur tug nepi ka bisa balik deui. Kabeh ditek-tek teh nu kaliwat, dicaritakeun satarabasna, naon bae nu karandapan nalika dina perjalanan. Timiti indit ti imah tug nepi ka harita balik deui. Kabeh dicaritakeun ayeuna mah nepi ka beunyeur-beunyeurna. Nu araya di dinya kabeh ngabandungan kana satiap guaran caritaan Bu Intan kalayan Daria. Kadang nu borangan mah katingali nyabakan pundukna nu asa nyuhid. Mang Oleh sabaraha kali gogodeg. Si Poleng mah huntuna tembong kekerot. Teu lila pok kadenge Bu Intan mungkas guaran caritanana. Tah,
jantan kitu jujutan nu salaresna teh. Matak teh nyangka abdi oge tiasa salamet tiasa uih di kabumi ka lembur. Oh, kitu jujutan atenya Bu Intan. Kek. Ari kitu mah si jubah bodas teh jelas aya di pihak urang atunya. Kaasup pocong Nyi Lilis ayeuna mah apanan jadi bager. Lamun nguping kana gua lancar urusan Bu Intan mah. Tapi damun seug aya keneh we eta pocong si Lilis. Kukuring mah moal diantepkeun Mang Oleh. Arek disik-sik dikunyit-kunyit, dicacak diwalang-walang. Bongana geus maten di pamajikan kuring anu keureuneuh teh Mang Oleh. Tenang Jang Poleng tenang. Ulah babari amarahan kitu. Sababuk dina geuning Nyi Lilis teh jadi bager. Lain Nyi Lilis anu ngalakukeunna oge tapi Nyi Suryati Jang Poleng. Kade eta jurig pocong Nyi Lilis teh bisi nyieun tipu muslihat ka warga lembur Mang Oleh. Kuring mah jujur we can waka percaya kana omongan-omongan eta jurig. Maksud Jang Poleng ka harti ku Mamang. Yen urang teh kudu tetep waspada, tapi teu kitu oge carana tuh Jang Poleng. Nya, maksud kuring teh kitu. Urang kudu tetep waspada jeung ulah gampang percaya ke pihak musuh anu ngadedak bager. Nah naon salahna ari kuring? Si Poleng boga pamikiran teu meunang gampang percaya ka pihak musuh anu ujug-ujug bager. Bisi eta teh tipu dayana. Meh barang kabeh harunggut-unggutan. Caritaan si Poleng memang aya benerna oge. Muhun caritaan Kang Poleng memang aya benerna Mang Oleh. Berarti Nyi Lilis ngahaja meureun api-api bager lantaran hayang nalungti kayan lembur urang di parentah ku Nyi Suryati jigana mata. Lain ari si Suryati bakal apaleun kitu. Warga desa Mekarjaya keur ngajora ka tempat manehna. Nepi ka marentah si Lilis nalungti kayan lembur urang. Arek naon tah jigana? Kang Ucup mah tuh bisa ngabedakeun geuning antara jalma sakti jeung jalma biasa. Jalma sakti mah yeuh bisa nyawang jeung nyaho kana kajadian nu bakal karandapan. Jeung nyaho kana kayan tempat anu jauh anu teu katempo ku panon lahir. Jadi teu kudu ngarasa aneh cek kuring mah. Jang Ucup. Bener oge kitu nama. Nah kuring bet jadi loading kieu pikiran deui nya. Nya geus. Ayeuna mah kabeh tarenangkeun heula we, tenangkeun hate. Anu penting ayeuna Bu Intan geus mulang deui ka lembur kalayan salamet. Soal kayan urang pasrahkeun we ka pangeran. Tapi ulah cicingeun, kudu tetep waspada karena kayaan jeung sayaga diri, cek Jang Poleng oge. Nuhun atuh kasadayananya. Tos keur sangupingkeun kana lalakon lalampahan simkuring. Simkuring ayeuna mah saja amit we bade mulih kararompo. Mangga Bu Intan mangga. Ari moal teras kulem di dieu mah. Tapi na teu langkung sae kulem heula di dieu atuh Bu Intan. Teu sawios-wios Bu Inaya. Nuhun kana pangangkenna. Oge sakali deui nuhun kana kasayanana. Mohon mangga atuh pami kitu mah Bu Intan. Ceprehan ayeuna mah moal sedih deui ari tos muli mah ibuna. Gancangna carita Bu Intan harita terus mulang ka imahna. Atuh Mang Oleh sapara kanca nu ngaronda oge terus aramitan arek terus baralik pikeun teruskeun deui ngarondana jeung nguriling kayan pilemburan. Cag tunda kayaan di pilemburan. Ayeuna urang malikan deui nyaritakeun Mang Jaja katut Mang Mahmud. Satu tas ngajajabkeun Bu Intan nepi ka wates lemburna RT Suhate. Harita duanana apanan baralik deui ka pos ronda. Tapi barang nepi ka pos ronda, duanana jadi kerung halisna meh tepung. Sabab kayaan pos ronda jadi beda, matak pi aneheun kanu nempo. Aneh nate termos eusi Cipanas nyampak nonggeng lebah tutup na kahandap
tenangtung di tempatna. Cangkirna, asbakna, katut papan caturna oge sarua nyampakna rangkub. Duka teuing saha anu geus ngalakukeunana. Mang Jaja jeung Mang Mahmud monggo hareraneun kunaon kaayaan jadi kitu. Aneh, nah saha ieu teh anu geus kalakukeunana nya Mang Mahmud. Nyampak sagala geus naronggeng kieu sagala narangku. Cek Mang Jaja. Ih, ngadonanya deui ka kuring Mang Jaja mah. Sarua jeung bohong atuh, sabu sarua kuring oge teu nyaho. Kusaha atuh ieu jadi kieu nya Mang Jaja? Heueuh nya. Sok atuh urang beresan Mang. Mohon, mangga Mang Jaja mangga. Harita duanana terus bebenah menerkeun deui termos jeung sajabana nu nangkub. Bari pating keur rendang nyabit-nyabit kaayaan. Dina kaayaan keur kitu cirihil ngadadak sora anu nyikikik seuri. Duka teuing ti mana datangna. Nyaho-nyaho geus aya nu make baju sing sarua hideung. Katut beungeut lagi hideung. Keur diuk di jero pos ronda bari kadenge seuri nyikikik. Atuh meh bareng Mang Jaja jeung Mang Mahmud pating rarenjak maralong ka jero pos. Mang Jaja jeung Mang Mahmud gancang nyarekelan perah bedaugna. Duana geus pada apal deui kana ciri-ciri nyikelet. Andika deui nu datang. Arek naon deui Andika datang ka dieu nyikelet? Kula ka dieu geus neangan si jubah bodas. Tapi anjakal eueuh tah eta mangkluk teh. Cek nyikelet. Salah atuh gitu cara namanya nyikelet. Neng ngasih jubah bodas mah lain ka dieu atuh. Da dieu mah eueuh nu ngaran si jubah bodas. Cek Mang Mahmud ngawani-wani maneh nyarita. Sanajan ari hate mah kapiheulaan ku seber. Sarepet. Harita duanana gancang maresat bedaugna masing-masing. Lain eta bae tujuan kula ka dieu. Tapi kula ka dieu arek ngancurkeun lembur-lembur anu memang kawengkuh ku Desa Mekarjaya. Kula nyaho anu jadi si jubah bodas teh di antarana urang ieu lembur anu kiwari keur ngeprak warga ngajora wewengkon wilayah kula. Oh, jadi anjeun teh geus nyaho yen kiwari para warga keur ngajorag tempat dubuk matu anjeun. Nyatu nyaho pisan. Ngan kula ngahajat teu ngaganggu jeung ngahalangan kana lampahanana. Sebab penasaran ku si jubah bodas. Ayeuna manehna ngeprak warga pikeun ngajorag kula. Tapi ayeuna ku kula dipiheulaan lemburna katut panggeusin arek diacak-acak. Nyikelet, iblis bikangna. Nah naon salah kami sakabet ya? Bet ngaganggu warga Desa Mekarjaya. Bungan di lembur anu ngagem ilmu bodas ngagabungkeun jadi anggota si jubah bodas jeung sok ngahalangan kana tindakan kula. Asal kula teu nyaho sugan teh si jubah bodas lain urang dieu. Di lembur mah teh nu jadi si jubah bodas deuleu. Anjeun ukur sakainget dina nyarita teh kelet. Anjeun benar-benar jahat deuleu. Nyikelet tembong awakna selepung ngapung di tempat tiukna bari sila. Mang Jaja jeung Mang Mahmud ngadon molohok mata simeuteun mangsa ningali pamolah nyikelet model kitu. Satang kalayang gejlik. Nyikelet ngalayang kaluaran pos ronda bari ngagejlikeun sukuna kana taneuh nangtung ajeg. Laju nyang hareup ka Mang Jaja katut Mang Mahmud bari seuri nyikiki. Kunaon? Randika teh suka kuring aya ieu di tempat? Lamun anjeun lain jalma jahat mah kuring duaan tang tumual asa kabeuratan jeung curiga ka Andika nyikelet. Jadi kuring duaan wajib ngalakukeun tindakan ka Andika kumaha bae resikona. Alus. Kawani Arandika duaan kukula pantes diacungan jempol ngan hanjakal yang harupan kula mah moal aya hartina
modar sia duaan kulengan kaula deuleu. Cek kuring mah naon gunana ngaganggu warga lembur nyeklet. Ari wani mah kasih jubah bodas sangarepan langsung mangklukna ulah sok ngakalakeun kayaan ieu lembur katut pangeusina. Sabab sakanya kuring mah di lembur eueuh jalan anu jadi si jubah bodas teu nyeklet. Da ngacapruk si Suryati mah Mang Mahmud. Mimiti nyebutkeun neangan si jubah bodas. Tapi ayeuna nyebutkeun nyaho si jubah bodas teh urang dieu. Bari taya buktina si jubah bodas teh bener urang dieu. Dasar orang kampung bau lisung, pinter ngomong wungkul tepuguh. Padahal tadi kaulah ngomong kitu dengan sakadar akon-akon wungkul. Geratatan-tatan angguran masia. Aran di kaduaan pangheulana di podaran kulengan kaula deuleu. Saat canu sejenna menang jatah dicabut nyawa ku kaula sia. Mang Jaja jeung Mang Mahmud sanajan geus dipiheulaan ku parasaan saber mangsa hareupan jeung Nyikelet. Tapi geus kagok borontok ka palang carambang harita teh. Dihina basa kitu, akhirna duanana geus teu miceunaan deui waktu. Meh bareng pating salabrut nyarabetkeun bedaugna ka pelebah Nyikelet. Andi kaulah waka sombong Nyikelet. Aing duaan boga keneh harga diri jeung kawani deuleu. Wajar mun ayeuna aya ketindakan kandika deuleu. Bener, kuring duaan moal arek jejerih ku pati rempan ku ajal. Ayeuna rasakeun ieu sabetan bedaug aing. Ya, sukiu. Saterusna dua bedaug tembong pating kurilap naratas ngarah beuteung jeung dada Nyikelet. Tapi Nyikelet tetep pancu dina tangtunganana teu ieu disingkahan. Hiu, Beres. Nyikelet memang aja. Beuteungna sina beunang disabat ku bedaug musuh guna pikeun pamancing reka perdaya. Nyikelet ukur ngajerit nalika beuteungna beunang ku sabatan bedaug. Mang Mahmud jeung Mang Jaja memang bener kapancing ku sikap Nyikelet anu tetela teu ngalawan. Harita Nyikelet anu masih nahan kanyari terus disusul tepus. Di hujanan kedua bedaug meh teureun-eureun. hiu, Beres, cara beres. Pas panungtungan, beheung Nyikelet dirojok kedua bedaug sekaligus. Laju ditajong pilih genti. Nepi ka awak Nyikelet terus ngajengkang guyang getih teu usik teu malik. Tandana Nyikelet ajal binasa. Kumaha atuh perasaan Mang Jaja jeung Mang Mahmud dina waktu harita. Napa Nyikelet anu ngabebengkang geus eueuh nyawaan, pasti we bunga. Waktuna urang syukuran Mang Mahmud euy. Lantaran akhirna mah Nyikelet bisa paeh kuleun urang duaan Mang Mahmud. Takol kokol Mang Jaja, takol. Anu ngaronda sejen asina nyarahun. Urang geus ngabinasakeun Nyikelet. Siap, Mahmud siap. Cek Mang Jaja sumringah naker, laju muruk kohkol pikeun nakol, pikeun ngabejaan warga ronda sejena, maranehna geus hasil ngabinasakeun Nyikelet. Tapi karek oge anjog Mang Jaja ka juru pos pikeun nakol kohkol, ujug-ujug gebres ti tukang tina tonggong, aya nu ngagebres nolol hiji leungeun anu lamokot ku getih. Mang Jaja tembong ngaburileng sapasang panona bari nyekelan eta leungeun ku dua leungeunna. Tapi eta leungeun anu ngarojok tonggong sapat kana beuteungna teh langsung ngejat dicabut. Laju sirah Mang Jaja tembong dipulilitkeun ka tukang sarta kadenge sora beuheung anu ngariek potong ngabletak tulangna potong. Gubrak. Layon Mang Jaja laju digubrageun sina tumpang tindih jeung layon Mang Mahmud anu kayaana matak pikawatirkeun. Eusi beuteung duanana tembong budal badil kaluar pejit sarta beuheungna luag tapak nojos. Nyikelet memang mibanda tahapan kasakten anu mungguh luar biasa. Waktuna anu ngabinasa ngadon hirup deui sakapeung ngadon musuhna nu palastra. Komo mun lawana nu bolos strong kosong ukur nanonkeun nyawa teh lain bobohongan aduh hareupan jeung Nyikelet mah. Nyikelet
kelet kadenge nyikikik seuri ngumbar rasa kasukana. Dumeh geus bisa ngahakan deui korban warga lembur. Moal aya nu bisa mapakan kana wawasen aing. Komo jalma biasa mah moal aya hartina. Bet jalma jago oge bisa eleh ku diri aing mah. Cek nyikelet bari lenggakan seuri mapeskeun simpena wanci peuting. Aneh seurina nyikelet bat ngadatangkeun guludug jeung hujan anu ngadadak ngakebret tarik. Atuh nu ngararonda oge jadi kapegat ku hujan teu bisa baralik ka imahna. Jeung saurang oge can aya nu apaleun di beh kaler pos anyar aya Rajapati. Dina waktu anu meh sarua di tempat sejen di antara nu keur lumampah ka Guha Kalong harita diparengkeun kapeutingan di jalan. Ngan hanjakalna teh nalika kapeutingan di jalan kabeh keur araya dipileuweungan. Rupa-rupa pamolahna teh di antarana anu keur diuk bari ngobrol jeung baturna. Aya oge anu gogoleran deukeut seunedurukan bari ngadareangkeun awak. Lurah Parman inggis anu milu kana eta rombongan teh ngarasa kabeuratan dan dibawa apruk-aprukan ka tengah leuweung. Pok harita Lurah Parman nyarita, kakadang warga lembur hampura ye geus dibawa apruk-aprukan ka leuweung. Tenang, paisukan nalika leupas sanet moyan lapan urang kakarak bisa nepi ka tempat anu dituju. Atuh harita warga lembur meh bareng narembalan. Siap Palurah, kuring moal ngarasula dumeh lumampah nyorang ka pileuweungan Palurah. Muhun Palurah, nu penting urang bisa hasil ngajorak jeung ngabasmi kajahatan Palurah. Nya syukur atuh ari kitu mah. Sok bisi arek rareureuh heula kainya. Mengpeung masih keneh panjang waktu pikedeureuh. Mohon mangga Palurah. Warga lembur malah suka rela lumampah jauh bari nyorang pileuweungan oge. Sabab tujuanna memang arek ngacurag jalma jahat. Jang Aji teu bosan-bosan nyepang perah bedogna jiga nu sieun leungit. Sedengkeun RT Suha jeung RT Dodi katut Lurah Parman mah terus parindah ngobrolna teh tiluan ngajauhan warga lembur. Pokona mah warga lembur ulah waka anu nyaho kana kayan inya. Pokona mah warga lembur ulah waka anu nyaho kana kayan urang tiluan nu sabenerna oge kayan Ki Sudinta. Tah ayeuna RT Dodi wayahna kalembur heulanya sabab kuring asa tegareuna hate ieu teh salempang aya ancaman ti nyekelet ka pilemburan. RT Dodi pirasat Palurah karaos oge ku sim kuring kalih ku RT Suha kumaha ketir namun geus aya nyekelet ka lembur. Ilmu urang karek ayeuna nepi puncakna kana kalulusan. Sedangkan musuh ngadon tambah kuat bae ditinggali teh pangartina. Mampu mualnya kira-kirana. Urang nalika nembungkeun jati diri anu sabenerna. Ye nu jadi sejuba bodas teh urang tiluan jeung duaan deui nu can beres tapana. Tong waka leutik hate Pak RT Suha. Guru urang tiluan nyaeta Nini Buyut Rangkah Mayit. Lanceukna Ki Sudinta pernah mere gambaran ka urang. Sahebat-hebatna ilmu mun dipake kajahatan tangtu bakal aya apesna. Oge urang salaku anu ngabela bebeneran teu meunang seber, teu meunang leutik hate, kudu sumanget marangan tidak laku kajahatan. Palurah, Pak RT, kuring mangga teh nya. Mangga Pak RT mangga. Mun kaayaan aman gancang ka dieu deui nya. Tapi mun seug aya kajadian anu teu dipiharep mah gerokeun we batin ka kuring. Mohon siap Palurah siap. RT Dodi saterusna teu talangke deui kentak ngagedig indit ninggalkeun eta tempat pikeun nyelang balik heula ka pirembulan ngontrol kayan lembur. Lurah Parman sanggeus RT Dodi indit
kadenge nyarita ka RT Suha. Pokona mah urang ulah leutik hate. Sakumaha hebatna oge jalma nyangking pangarti. Tetep moal aya gunana eta ilmu. Contona si kalong gendot. Sakumaha hebatna oge ari geus nepi kana apes nama. Tetela hasil dibinasa ku si jubah bodas balad urang. Nu ayeuna keur neruskeun deui tapana, ngasakeun pangartina nu satahap deui bari sampurna. Nya kuring mungguh ngarasa reueus. Sabab di warga desa Mekarjaya geus aya 5an anu jadi si jubah bodas. Kiwari geus waktuna nyikalet kudu musnah ku si jubah bodas. Pasti Pak RT Nyi Suryati alias nyekalet pasti bakal gancang dimusnahkeun. Sakumaha parentah ti guru urang nalika amanat ka urang. Tapi ari dedengkotna si jubah hideung bener geus binasa ire palura. Ngeunaan dedengkotna si jubah hideung memang geus binasa. Tapi teu mustahil oge ketang mun aya keneh teh dedengkot si jubah hideung nu sejena anu khusus ciptakeun ilmu hideung. Tapi nalika duanana keur anteng-anteng ngobrol di tempat anu sunyi, nah atuh ari ujug-ujug euleuh waktosna kabujeng seep wadia balad dongeng Ki Agus Jago. Keun atunya ieu dongeng teh urang cekapkeun we heula dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Atuh ku kitu ku kieuna mamang sejamit mungkur amit mundur ti payunan para wargi sadayana. Hayu ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.